Bismillahirrahmanirrahim. Ngalajengkeun kana cariosan anu katunda masih nyarioskeun asmana Gusti Allah, gelarna Gusti Allah. Ayeuna bade nyarioskeun sifatna Gusti Allah anu ka-86. Al-Baqi. Gelar Allah Subhanahu wa taala anu ka-86 Al-Baqi hartosna Allah Subhanahu wa taala dat anu maha kekal, anu maha abadi Allah Subhanahu wa taala. Keabadianana Allah Subhanahu wa taala teu terbatas ku waktu Allah Subhanahu wa taala. La awalu lahu wa la akhiru. Teu aya mimitina kanggo Allah Subhanahu wa taala sareng teu aya akhirna Allah Subhanahu wa taala. Aya terus Allah Subhanahu wa taala mutlak hakiki keabadianana Allah Subhanahu wa taala. Benten sareng makhluk dibabarinan hirup ku Allah Subhanahu wa taala 60, 70, 100 tahun, 200 tahun, 1000 tahun. Misalna 1000 tahun umur makhluk, umur manusia kacontang ku waktu sapoe, saminggu, sabulan, setahun terus ngirangan umurna. Da kemakan ku waktu benten sareng Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala teu kamakan ku waktu. Walaupun ya alam dunia miliaran tahun, tetap Allah Subhanahu wa taala teu kamakan ku waktu. Maha abadi Allah Subhanahu wa taala. Sifat Al-Baqi na Gusti Allah anu ka-86 ieu berkaitan sareng sifat anu wajib di Allah Subhanahu wa taala. Eta sifat wujud kidam baqo, sifat baqo na Allah Subhanahu wa taala. Maha tetep Allah Subhanahu wa taala. Mustahil Allah Subhanahu wa taala kakeunaan ku rusak. Allah Subhanahu wa taala maha abadi. Di luar waktu Allah Subhanahu wa taala teu aya batasan kanggo Allah Subhanahu wa taala. Keabadianana Allah Subhanahu wa taala teu aya batasan waktu, teu aya batasan umur. Maha langgeng, maha abadi Allah Subhanahu wa taala. Tah penting kanggo urang sadayana salaku jalma mukminin mukminat muslimin muslimat anu iman anu Islam dagening anu abadi mah Allah Subhanahu wa taala. Penting urang sadayana ulah kajongjonan teuing hirup di alam dunia teh, da urang teh terus termakan ku waktu, umur urang terus ngirangan. Misalna jatah urang umur 60 70 tahun ayeuna tos kacana ku sabaraha tahun mah ngawe tambah kantun ngemutan. Ta urang hirup di alam dunia teh ulah kajongjonan, ulah hubu dunia teuing, kedah belajar juhud. Usaha mah penting, ngalah rezeki penting, kasab penting, tapi tetap tong diasupkeun kana hate. Kedah belajar juhud urang kedah emut ngagaduhan tujuan jangka panjang nyata akhirat ya. Perlu urang sadayana bekal kanggo menghadap ka Allah Subhanahu wa taala. Nyata ngabutuhkeun bekal amal-amal anu sararae. Nah tina amaliyahna, aqwaliyahna, tina pagawean-pagawean ibadahna, tina kalimat-kalimat thayyibah, yaitu tina mangrupakeun awasan-awasan, bacaan-bacaan shalawat, tahmid, tahlil, tasbih, dzikir, maca Al-Qur'an sareng ngajak-ngajak kasayan. Itu belajar nyaram urang sadayana kana kaawonan, amru bil ma'ruf nahi anil munkar jeung sajabe-sajabena. Penting urang sadayana belajar terus sareng ngamalkeunana kana naon-naon perkara-perkara anu dianjurkeun ku Rasulullah kedah dilaksanakeunana. Pertama anu diwajibkeun ku Gusti Allah, penting urang sadayana ngalaksanakeunana. Sareng naon-naon anu dilarang ku Gusti Allah, penting urang sadayana nebihanana. Nya kitu deui anu dianjurkeun ku Kanjeng Rasul, anu diwajibkeun ku Rasulullah, penting urang sadayana ngalaksanakeunana sareng nebihan kana naon-naon anu dilarang ku Rasulullah.
tina perkara-perkara anu diharamkeun, anu riba, anu matak ngajantenkeun dosa jeung sajaba-sajabana tina afaliyahna, tina aqwaliyahna, tina sam'iyahna, tina basariyahna jeung sajabi-sajabina. Jeung urang penting belajar ngalaksanakeun kana naon-naon anu disunahkeun ku Kanjeng Rasulullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tah eta da urang hirup di alam dunia teh mualami da geuning anu abadi mah Allah Subhanahu wa taala jeung urang bakal kembali ka Allah Subhanahu wa taala. Mungkin nyambung ieu bahasan pengembalian urang sadayana kana pembahasan anu salajengna ngabahas sifat Gusti Allah anu ka-87 nyaeta sifat Al-Warisu. Ayeuna cekapkeun heula sakieu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.